Ayo mulai. Action. Ari eta keur naon? Iya, ngaranna teh kulele. Kulele, kunaon lain ku betrik gitu ku parai. Iya teh beungeut tiga lele. Ciga lelenya. Eta di cakalan we emang bisa mainna. Bisa. Cokokoy marek gambusan. Bisa. Main kulele. Bisa. Main gubi gitar. Bisa tak bisa? Henteu. Oke, akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu naon? Lagu baratnya. Barat. Kujau. Barat. Hah? Wan Palas. Aing nu pales lagi. Ayo. Lagu non Boga ka bogo. Pokona lagu barat. lagu barat ayo. Dengikeun barudak. April good. April good. Hehehe. Januari. Mulai namanya Januari ya. Ganti kata pokok teks. Oh, kan syutingnya bulan Januari, diuploadnya bulan Februari. Roma. Judi. Tak bener. Iya tuh request. Iya kan? Patanik. Entong. Kan akhir teh anu penonton SMKST kan lain-lain di nu gede hungkul, nu budaknya kudu ka bawah yang laguna teh cicak-cicak di dinding lagi. Tapi versi cekokoy. Oke. Cici, dengkeun badak. Ayo, cicak. Tik tak ding ding. Nggak usah. Budak sionan. Datang seekor nyamuk jadi aing gitu budak leut. Iya bener. Sakan eta lamun misalkan ti budak. Ningka seetik dewasa laguna percintaan. Oh, naon atunya? Naon ya ayo lagu percintaan. Uja. Puja. Ayo lagu budak. Puja. Wih, guna. Manja. Kita lagu naon? Panyaing manya ho. Ningkat. Kan eta di budak. Lagu naon? Lagu kolot saeutik kayak kolot sok resep da jaipongan geuning. Lagu naon tah? Jaipongan anu ngeunah di pencugan. Oke. Lagu naon? Entok mulang. Entok non? Entok mulang. Oh, aku mata lagu hayu. Entok mulang balik muling balik ngalong ge. Anjir. Atuh laguna nu ngareuneuhan ah. Mas, Bang Dangdeui. Oh iya anu Bismillah. Udah kieu nya. Oh, Kecapi. Ulah di gitaran. Ulah di gitaran teu meunang. Aduh. Ada. Bismillah. Asik. Encan karek mulai. Ngawitan. Terus kuna embong ah. Capek. Tah, karena misalkan sindena teh bener terus kena ajab, tah laguna yang lagu ajab lagi majar. Jadi aja bilang. Kan sindena teh bener terus kena ajab. Ajab kabul. Oh. Ayo kita ke di mana? Iya teh ke di suatu tempat. Pokoknya yang jauh di sana. Tempat tinggal yang M Kurniawan naon jeung M. Muhammad meureun ah. Oh Muhammad Kurniawan lain. Majelis apa majelis? Apa Maimunah Kurniawan? Mary Kurniawan mah boleh. Si Mary Kurniawan. Kita aya di Kampung Bojong. Bojong ya? Oh, Bobojong, Kampung Bobojong. Desana Mulia Jaya. Desa Mulia Jaya. Kecamatan Teluk Jambe Barat. Berarti masih dugi ka Karawang. Masih masuk ke Karawang gitu. Gitu. Teh nalikana badai syuting naon teh? Badai syuting Dadema, badai syuting. Do so cantik gilik. Babuk. Karena rasep orang dia. Orang dia nya. Perkira gede. Naon anu jangkung teh? Awak. Oh. Tungguna. Ngeunah pokoknya. Dibere cocokan. Eta gusti menikot warna pink gitu geuninganan. Oh nya aja cekokoy kan. Kokoy kudu pink. Majar mah seniman teh kudu bisa sagala endah. Kudu bisa sagala-gala tuh saking ieu senimana
Teu aya senar teu kapesereun senar Tujang Kurniawan di Kenuran. Pakai kenur. Kan eta gitar tasa non ukulele. Selain ukulele bisa naon we tah? Majar mah kan multi talent ya. Naon wae tah? Kaiji naon? Eta kuku hari deung gitu sih. Ieu kutek. Kutek ada. Kutek alami. Alami. Kutek organik dibebaskeun ka kotak di hideung sorangan. Eta bisa naon we bisa naon we? Pokoknya bisa kacapi. Kacapi. Terus teh alat musik teh gendang. gendang bisa tah? Bunto. Ento. Majar lamun misalkan ieu sok ngilujung odong-odong gitu nya. Ngilujung odong jadi naon? Ari Sugan teh jadi odong-odong teh jadi sinden geus aliman we. Eta teh nu panggul bulanana mun geus Kurawa ku nyebu ngarebut mie dicarekan kuping kenat ulah eta. Berarti narik ke sana. Hah? Narikson. Majar sok ieu nage mun keur corona kieu masuk kuling ngarambet nya tiasa ngarambet meureun. Nya kumaha tuh Kang? Da keur hese nya. Kerese kieu mah ya ampun, ayeuna mah kudu sing salalaban. Majar kamari ge beak nih gugula batur nya di rambet. Gusti saking botol-botolnya tengah rambet di subuh mangkat. Subuh bisa, ha? Balik. Saiki tahu ngarambet teman. Nah itu sareng sawae Majar jeung jarang tuti. Tah di dieu teh sareng Neng Tuti. Coge mana tutina? Tuti Qobliyah Sanawiyah Aliyah. Coge Alamat sekolah. punten assalamualaikum. Mangga ayo tuti. Assalamualaikum. Hari tuti teh saha? Di mana? Di mana? Nepangkeun abi teh Tuti. Tuti. Ari Panjanganna Tuti tati. Oh, nama Tuti nya ada cantik jelita Nah, dan kan dari Cikokoyet tiasa ngagitar. Tuti tiasa naon? Naon tah teh? Teu bisa kabeh ge. Majar seniman kan. Nya atuh. Oh, ari nyinden bisa meureun. Bisa. Soge lagu naon? Lagunan mah nu ngeunaheun. Hayang lagu. Mandang deh. Naleung lain. Yang lain. Lagu naon? Tadi kan si mau Bismillah ngawitan. Apa tongkoneng? Gusti Pariko anu mah Wis jadi abu ieu. Ya tuh layung berem. geus teu zaman Kang lain beureum. Aduh aya bingung. Baju loreng atuh. Naon Baju loreng. ulah eta. Baju. Sosok loreng tagagal. Iya tuh nanti hayang ieu nage anu abo manis. Aduh kakak. Tahu lagu eta bisa teh. Enggak. Naon eta? Mun nyinen mah kieu nya heumeun nya. Nyinen. Kieu. Ari catu teh lingina paling mana gitu. Hah? Lingina di mana? Abi Di lembur mana gitu. nepangkeun abi teh Tuti nya. Abi teh lahir di Bogor nya, abi mah Bogor. Bogor. Heeh gitu nya. Bogor. Heeh, eta kakak dulu sok. Lahir teh nami aslina teh saha? Abi Muhammad Irfan asli mah nya. Eta kan Muhammad Irfan. Nya kan eta Muhammad Irfan. Kunaon nalika disebut Bagas. Depan abi mah teu biasa nyayos. Eta naon ka? Nu kitu tah. Eta teu tiasa. Biasa jadi we dibagaskeun. Nyamun. Nah kan dia malin bagas ieu. Naon? Jadi cetuti. Cetuti Gusti. Tuti tati. Lamun teu sarni nyata kitu. Gitu. Nah, dah. Itu sia gitu. Di salni. Salni. Jadi itu timah eran. Eran. Kalau misalkan eran jadi naon? Di salni. Salni. Oh, salni. Mun tuti pakai air mah tutir jadina. Jadi pakai tuti wae gitu. Betul. Kita naonnya bakal susu. Heeh, ieu teh tadi akan cicing. Kela. Betul itu bagian cicing susu. Ai batur sok ngaji dog susu teh. Karena dia mah imitasi. Imitasi. Sareng saha we ka di Cituti. Abi suul ka dieu teh, Kang Ece nya heeh. Terus Tang si Abah, terus saha ingat. Mana si Abah? si Koyami. Oh, Koyami. Tah. Koyami ayeuna mah tos jadi kasep. Oh, Yami tuh. Nah ieu. Terus aya Jidon sebagai Onil. Aya Bayan. Nepangkeun aya saha teh si teh di nik teh. Mail. Si Mail. Malih. Mail apa Malih? Aya Malih terus Aido salaku produser SMKS satu nuhun kasadayana tu parantos ngarojong orang di Ari itu di tukang saha tu di Ayun. Oh itu ngedain fans guys. Oh, coba Ya, ge fans. mana teu aya pabeunteun gitu kan. Pamentena tinggal.
Anu hiji deui. Eta teh jeung Ote putrana Bapak Mole. Ya, putrana Bapak Mole. Kawin ibu Butuh ti. Bapak Mole ibu naon Ote? Tuti. Ibu eta pokoknya namanya pegadu ibu pokoknya nama. Tuh, ini mah seur tukang dagang. Kela nih gitu dah. Ulat. Tah gitunya guysnya. Ayeuna teh nuju ada di Bobojong. Di Bobojong. Closing atau closing lagu? Ini buru-buru. Kabayan closing. Kabayan closing. Ngitar. Bung udah bisa. Eta nih. Lagunana. Itu yang Buru-buru. dikirimkan itu yang di voice note yang dikirimkan itu. Iya, burung ngitar. Aku yang sakit. Lagu nanti. Cicak ding ding. Cicak ding 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 ding. Ala kabayan. Ayo bayan. Kita dia. Ayo, cicak ding 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 ding. Cicak. Itu celana. Cicing, kabayan closing. Kedeng eta carana lepas ya man. Ini tentu kasih dia mah kamera halus kan. Ayo, Ayo, bro. hiji, dua. Hilang guys, tak udah pakai ikat. Cicak ding ding. Cicing kakak. Satu, bung kabayan nu nyanyi. Cicak. 1, 2, 3. Ini cahaya. Yes. Unduh. Aduh, bener. Geus teh mah we closingna kangge SMKS kapayuna. Ya alhamdulillah sih untuk SMK sekarang ya alhamdulillahnya terus aya seueur endorse di Menteri Luar Negeri, Menteri Kehutanan. Pokoknya seueur lah nya. Terus satu nuhun kang boka ibu anu tos nyupport nya. Mudah-mudahan ibu sing langgeng sing diangkat di jabatannya ibu. Amin. Sing sehat selalu sakula wari. Ibu saha eta teh ibu saha kan yang terang. Biasa amanah kanggo nyepeng yeuna gitu kan. Sing lugina. Ya terus nya pokona mah anu sok kasadayana kreator-kreator semangga damelkeun kreasi anu kira-kirana jadi manfaat kanggo masyarakat, kanggo sadayana, kanggo pemuda eta mah rek nyeun bolu, rek nyeun naon suganan kitu. Sok kana YouTube-keun. Ngarah naon eta bolu kana YouTube teh mulai ngadahar meureun. Nya moal nya tembongkeun. Yang penting mau aya nu subscribe gitu kan. Subscribe. Heeh. Subscribe lah gitu. Nya pokona kan kreator-kreator nepangkeun abdi Cikokoy MS Glow. SMKS channel. SMKS channel teh naon sih? SMKS channel T pertamana disusun Pabelit. Pabelit tadi mah rek PSK. Jadi nama rek PSK ulah. Persatuan Seniman Karawang. Berhubung PSK teh negatif. Pandanganana. Tadi nama jadi Pira ku ayeuna lamun misalkan dipanggil gitu nya ku TV anggota PSK tuh. Ditewak meureun aja anggota PSK. ditewak. Jadi dirumus deui eta kuat nang 3 poe 3 peuting kita ngarumus. Produser teh ngaduan. Duaan teh. Da tadi nama anggota cuma 4 orang gitu. Alhamdulillah eta teh seueur rendai kos anggur. Nyata seniman muda Karawang Selatan gitu da. Tadi nama mau dicandak gitu kan memang da sadayana oge orang Karawang cuman kedah aya singkatanana nya gitu. Jadi dilajengkeun SMKS. Da lamun mesti nama pada SMK doang ya. Cuman kan kayak disebutnya kayak jadi SMK negeri. Jadi ieu teh pencarianna teh SMK negeri jadi cakolahan pungkul. Pokoknya teh kapanggi. Tadi tambihan we terus ditambihan teh SMKS alhamdulillah pangheula-heulana. Tah. Teu aya deui. Naon eta Mbak? Ieu teh ciri khas. Naon sebutan karana naon? Ieu halis jembatan cinta, jembatan Nu bobodo. bladi tuh. Ieu jembatan sipon tuh. Sipon. Ada eta bulu mata menit tapi gitu itu bulu mata menaon eta ngaranna. Ieu bulu mata anti badai anti petir. Anti petir eta nu sabelah deui. Nu sabelah deui ieu anti borondong. Anti borondong eta bibir meni menor kitu sih eta bibir. Ieu main biwir. Naon? Naon sih? Lain bibir ieu mah Kang. Ni kandel. Kos turubuk itu. Naon sih? Meni nyobek. Ieu mah angeun kelewek. Angeun kelewek. Nya baunya. Buset panyata angeun kelewek teh eta. Anu di bajuan eta angeun kelewek. Ieu mantap. Naon eta teh? Ieu
nang mahat papana budak. Buset dipahat, dilukis gitu. Pokoknya tunggunya video-video anu tos ieu pokona rilis lah. Pokona seueur progres ka hareupna. Bade ngangkat-ngangkat istilahna ayeuna kan masih pandemi. Geus diangkat teh rek digumakeun. Gejret. Diangkat. Entos ah. Siapa tuh? Ayo. Ayo ah. Dadah kakak. Dadah kakak.